Niat nama datang ka dieu teh hayang nyobaan seblak anu viral dina TikTok. Karek oge rek ngahuap. Seblak sihana tamplok samangkok kana baju. Tungtung nama baseuh kabeh. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng abdi vlog Inung Nasihana. Tadi dieu teh caritana abdi karek datang ka seblak hedon anu rame teh dina TikTok. Pertama kali masuk abdi tos disuguhkeun ku topping-topping anu warna-warni kat sagala kumplit sagala aya di dieu mah tuh meuni para rinuh kitu toppingna oge. Tadi teh abdi tos nyanakan tos dipesenkeun oge tadi dia masih hana nungguan bari minum es kitu deui sareng ibina. Tempatna oge luasnya tiasa di outdoor sareng indoor tah abdi mamilihna di dieu we supaya ke angin-angin kitu bari ningali pemandangan di jalan. Hayo saha cing anu tos nyobaan seblak hedon abdi mah ieu teh nembean pisan ka dieu teh. Muhunya eta dapan liwat wae dina FYP teh jadi penasaran sakantenan liwat sakantenan we saur abdi teh urang jajan heula ka dieu. Tah anu ieu mah seblak sihana entos datang langsung we ku sihana teh diemaman di pilihan sosisna. Anu ieu mah rujakna tah anu ieu mah rujakna alhamdulillah dipasihan gratis. Ekor asik-asik ngamam seblak sihana teh ningali badut langsung hoyong masihan acis langsung hoyong tos saurnana teh. Da nyetar sepisan siana makana badut teh ning tu di dadahan. Lami oge nu abdi tos dongkap seblakna urang taburan heula nganggo jeruk nipis supaya lebih seger. Tah abdi mah nu kieu hungkul pamirsa milihan seblakna oge teu aneh-aneh teu seueur teuing da bisi wareg teuing nek kumaha meureun nyeepkeunana. Tah di dieu teh karek arek ngahuap tiba-tiba seblak sihana samangkok bahe ning tukat bararaseuh kana andero. Untung we abdi nah aya di jurunya janten teu katingalieun ku batur yen abdi teh nuju bararucis ieu teh ari sihana mah kat jongjon we anteng tidak merasa bersalah teh. Entos we lah pura-pura tidak terjadi apa-apa we pokona nama urang lanjut we ngamam seblakna. Ieu teh seblak teh bumbuna ge kat kentel pisan ieu teh kat enak geuningan pamirsa meuni kat seger pisan pokona nama. Janten teh nyakal pisan dongkap ka dieu teh nya pamirsa bari jeung aya drama oge sakedik tadi. Salila ngamam seblak ieu untung we sihanana anteng ayeuna mah janten abdina tiasa jongjon kitu ngamam seblakna. Tah matakan abdi milih carikna di juru oge pamirsa soalna abdi teh bade ngamam tulang. Da meureunan ari di payunan batur mah nya isin teuing ngagorogotan tulangna kitu. Da apan ari di dieu mah abdi nu kangen batur janten batur teh moal ningalieun kitu abdi ngagorogotan tulangna. Ieu teh tulang lain sembarangan tulangnya pamirsa tingali atuh dagingna oge masih keneh seueur. Kakara abdi mah meser seblak anu tulangna seueur dagingan keneh tingali ieu mah cacamuilan teh ngamaman dagingna.